Wajib di Allah sifatna 20, mustahilna 20, wenangna hiji. Tuluy anu aqaid ti para rasul aya salapan opat sifat anu wajib di para rasul, opat sifat anu mustahil di para rasul, anu menangna hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para zuama, tokoh masyarakat anu kupribados tetiasa disebutkeun satu persatu namina, nanging pengirangan penghormatan pribados kasadayana para al mukarramun. Mudah-mudahan para kiai, para ajengan, para dewan guru anu ku Allah subhanahu wa ta'ala parantos dipaparinan kamuliaan, mudah-mudahan ditambih-tambih kemuliaanana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge nu pribados dipihormat para aparat pemerintah, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Pak RT anu ngalaksanakeun tugas dina ngahayeuh masyarakat. Mudah-mudahan aparatur pemerintah ieu ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dipaparinan ka istiqomahan, dijadikeun aparat anu adil sareng bijaksana. Mudah-mudahan tiasa ngajak ka masyarakatna kana jalan anu dipikaridho ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, nuku pribadi sedikit hormat Bapak Babinsa Desa Lewisade, Bapak Toro anu alhamdulillah mantena tiasa hadir dina pangaosan enjing ieu
Alhamdulillah tos babarakali pangaosan anjeunna tiasa hadir. Mudah-mudahan ka Allah Subhanahu wa taala sing dipaparinan kabarokahan sareng ditambih-tambih kamuliaanna, amin ya rabbal alamin. Oge nuku pribados dipihormat para bapak, para jamaah sadayana, wabil khusus ka masyarakat kampung Peteuy ieu, para bapakna, para ibuna, para pamudana, sareng sadayana anu parantos jembar manah tiasa ikhlas sinareun ridho dina enjing ieu kalinggihan ku pengawasan rutin MUI Desa Leuwi Sade. Mudah-mudahan segala pengorbanan di seluruh masyarakat kampung Peteuy ieu, baik pengorbanan hartana maupun pengorbanan tenagana, moral sinareun materialna kangge terlaksanana ieu acara pangaosan. Mudah-mudahan kasayan sadayana sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala kalawan pembalasan anu berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji sinaran tasyakur urang sanggakeun kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Rehna dina enjing ieu urang sadayana dikeresakeun deui ku Gusti tiasa kempel di masjid ieu dina raraga pangaosan rutin MUI tingkat Desa Leuwi Sade. Mudah-mudahan kempelna urang sadaya di ieu masjid sekaligus majelis taklim, mudah-mudahan sing kenging rahmat sinareng barokah ti Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam mugi tercurahkeun ka junjungan urang sadaya wasana Habibana al-Karim anu mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana mungkin di yaumil kiamah kenging syafaat, kenging pembelaan anu sampurna di Kangjeng Rasul, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah pangaosan as'adakumullah, pribados selaku ketua MUI Desa Leuwi Sade kapapancenan tugas sakumaha biasa memberikan sambutan, nanging kumargi balag kitab anu pertama pembacana nuju aya uzur, nuju aya kaperyogian anjeunna teh tiasa hadir. Pribados selaku pimpinan jadi tanggung jawab kangge ngaganjalna. Resiko pimpinan teh kitu. Biasana lamun bae aya perkara hal anu positif dianggap biasa-biasa bae. Itu resiko jadi pimpinan kan. Lamun aya prestasi hal anu bagus tarapati diomong-omong ku masyarakat kan. Biasa we gitu. Model cara bapak kepala desa ngabangun anu biasa we karena dicacahkeun ku masyarakat. Tapi lamun bae kanyahoan nyumputkeun raskin sakarung we. Cacat mah pimpinan teh langsung jadi bahan omongan masyarakat, jadi gibah, jadi naon pun bahasa ieu nama disebutna viral.
langsung asup medsos. Itulah resiko jadi pimpinan. Contoh ayeunanya bapak kepala desa keur dina kesuksesan mah teu pake diomong-omong. Carioskeun we tadi ku bapak ketua BPD Desa Lewisade mewakili kepala desa anjeunna nuju teu damang tos rada lami. Masyarakat hare-hare bae. Lurah geuring eueuh noong. Ulah semuanya anu teu terang gitu, ulah semuanya anu teu nyaho. Nu nyaho ge hare-hare bae. Itulah resiko jadi pimpinan. Jadi siap mental, dohir sinaran batin. Pribados sabaraha kali giliran ketika para pembaca nuju aya keperyogian, nuju aya kepentingan, maka teu menang henteu wayahna itu terpaksa. Pribados selaku ketua MUI Desa Lewisade ngagentosan supaya acara tetap berjalan. Karena lamun bae misalna urang pembacana teu datang kari-kari ketuana teu berani ngagantian. Atuh libur meureun we ngajina. Jadi balan kitabna. Sering diberi paras jadi ganjalnya. Nah, eta kitu nya. Dina masalah pimpinan. Sekali deui mudah-mudahan doakeun kurang sadayana Bapak Kepala Desa sing enggal-enggal dihilangkeun panyawatna, sing dipaparian kesehatan, biasa ngalaksanakeun tugas-tugas anjeunna, ngurus sareng nyaeta ngamajukeun Desa Lewisade. Amin ya robbal alamin. Para bapak jamaah pangaosan anu kupribados dipihormat, mangga urang keraskeun kana hanca balad kitab Tijan Darori halaman 12 dina wa amma nasabu sallallahu alaihi wasallam min jihadi ummihi. Jadi kamari ngalogasan kidinya. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa amidana bi asrarihi fid darain. Wa ma nasabuhu lan anapon utawi turunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi saking arah-arah ibu nek Kangjeng Nabi bahwa iku mangka utawi Kangjeng Nabi sayyiduna atau nasabu sayyiduna iku Gusti kita sadaya Muhammadun nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Aminah putra nang Siti Aminah binti Wahbin putra wedon Ki Wahab binti Abdi Mana bin Zahra bin Kilabin patajtami umahu sallallahu alaihi wasallam fi jadihi Kilabin mangka narima kumpul mahu sertane mangka narima kumpul ya Siti Aminah mau sertane Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jadihi ing dalam akikne Kangjeng Rasul Kilabin nyatane Kilab wa mimma yajibu aidan ayya lama anna lahu haudon lan iku setengah saking barang ya bukan wajib ayadon kalawan maning ayat lama utawi entah ngawuruhi ya si mukalla ala sahsi anna lahu ing satuhune lahu ikotab kada Kangjeng Nabi haudon ana telaga wa nau sallallahu alaihi wasallam yashfa'u fi faslil qada'i lan satunya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nyafaatan iku ngabela ya Kangjeng Nabi ing dalam mertelakeun hukuman
wa hadhihi syafa'atu utawi kilaiki syafa'ah muhtasabun iku kang den tangtukeun bihi kalawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tina sapalihna kawajiban jalma anu akil balik anu bangsa aqaid anu kudu nyaeta urang ditekadikeun nyatana aqaid anu bangsa nubuwah aya aqaid anu bangsa uluhiyah sifatna jumlah 41 wajib di Allah sifatna 20 mustahilna 20 wenangna hiji. Tuluy anu aqaid di para rasul aya salapan opat sifat anu wajib di para rasul opat sifat anu mustahil di para rasul anu menangna hiji. Jumlah salapan 40 hiji jeung salapan 40 hiji tambah salapan jumlah 50 aqaid. Eta wajib ku urang kudu diuningakeun bari wajib kudu nyaho jeung dalilna anu sok disebut makrifah. Lamun bae urang nganyahokeun sifat anu wajib di Allah, mustahil di Allah, wenang di Allah, wajib di para rasul, mustahil di para rasul, wenang di para rasul, menjumlah 50 aqaid dimulai sifat wujud didambako bikin ke akhirna bari nyaho jeung dalil argumentasina eta hukumna berarti geus makrifah imana tanpa ikhtilaf di dunia salamat di akhiratna syalat. Hukumna mukminun di dunia wal akhirat. Jalma mukmin di dunia jeung di akhirat. Kumaha lamun teu percaya? Lamun teu percaya hukumna murtad. Contoh sifat anu wajib di Allah nu jumlah 20 salah satunya nomor pertama adalah sifat wujud. Orang wajib percaya nyaho bahwa Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala aya bari terang jeung dalilna. Ketika orang ditanya misalnya Jaib maneh nyaho karena sifat wujudna Allah nyaho naon dalilna hadhil makhluqat ieu alam kabeh salian maksil Allah eta alam kullul mawjudan eta berarti nekadkeun bari jeung dalilna diganjar ke Allah Subhanahu wa taala karena wajib nekadkeuna katanya jeung wajib baik wajibnya eta urang i'tiqadi maupun wajib syar'i. Parentahanana wajib nekadkeun berarti wajib secara i'tiqadi. Kaduan diperintahkeun ku agama berarti lamun nekadkeun bari boga dalil menang ganjaran. Terpercaya karena wujudna Allah ulah sumawana sama sekali terpercaya aya 0,000 sekian ya 0,001% jauh kena 1%
ngaragukeun kana ayana Allah dina hate aya saeutik langsung jatuh kana pamurkaan, langsung keluar tina keislaman. Anu mantap apa itu mah ulah dianggap supaya ulah dipermainkan, teu meunang jadi bahan olok-olokan, rawan urang kalengitan akidah, teu meunang ya, dina ilmu tauhid kudu manteng. Sejak orang balik lebihkan ke akhir hayat kudu aya nah kudu stabil, karena al iman la yajidu wa la yanqusu, hakikatna iman teu nambahan teu ngurang hakikatna kudu stabil 100% terus dimulai orang balik lebihkan kamu teu meunang berkurang saeutik dina selama perjalanan hidup urang. Dimulai balik 15 tahun misalnya sampai ke pupusna bikin ke umur 80 tahun misalnya, tah dina kurun waktu sakitu teh menang berkurang atau itu kudu stabil saeutik be aya mamang aya ragu jatuh khalidina fiha salawasna ngarebek di neraka jadi kafir. Tuluy ayeuna anu percaya karena sifat salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala tadi wujud. Kabagi dua, aya anu ngabogaan dalil tadi berarti hukumna ma'rifat. Aya rifat pan parentahan lain aya lah mah aya rifat kudu ngamaripatkeun. Lamun urang nekadkeun tapi teu boga argumen, teu boga dalil, nah, disebutna muqallid taklid, iman taklid. Maneh percaya karena ayat Allah, percaya yakin 100%, kurang sedetik-detik aja. Naon dalilna, naon argumentasina yang Allah Ta'ala wujud, cicing dirinya itu bisa jawab. Eta ngaranna taklid. Kaulama atau turkeun guru we cek guru cek batur cek tatangga lamun awe cek salaki nurutkeun nuturkeun ha ya ngan dina muqallid cek kaul mutamat sah imanna ngan doraka pikeun jalma anu bisa ngusahakeun dalil tapi teu daek ngusahakeun dalil. Nekadkeun kana ayana Allah tapi teu nyaho kana argumentasina, teu nyaho kana dalilna. Aya waktu anu luang pikeun mengusahakeun dalil tapi teu daek, doraka saumur-umur. Kumaha carana ayana nyahokeun dalil yen ayana Allah? Itu karena sifat wujudna Allah Subhanahu wa taala kudu urang ngadeuketan majelis taklim ngaji di dieu pengawasan malam naon ngaji malam Kamis. Nah di mana urang tauhidna dina waktu malam Kamis dibejakeun sifat 20 na dalil-dalilna nyaho kana dalil sah iman dunia akhirat, mukmin di dunia, mukmin di akhirat. Tapi lamun batur mah tolak ilmu datang ke majelis taklim ngaji tangkurak ngajodoh bae di imah doraka seumur umur eta. Ieu lain cek abdi nya. Bisi kudu-kudu amuk-amukan. Lain cek pribados eta mah, cek aturan agama. Geus kitu aturan hukum Allah taala mah. Ridho, kudu ridho. Karena samaha orang geus asup kana agama Islam. Udhulu bisilmi kafah. Cek aturan agama itu wajib nekadkeun kudu bari boga dalil. Kumaha carana yang boga dalil teh ngaji berarti. Lamun tara ngaji saumur-umur mamanggul dosa. Doraka pedah teu daek ngaji
tinggal gitu ya teman. Sah memang cekol muktamad iman. Bahkan cek Syekh Ibnul Arabi jeung Imam Sanusi nu tara ngaji mah teu sah iman. Eta nu paur tah aya ikhtilaf. Nah, itu. Mudah-mudahan kalau muktamad ku bener. Nekadkeun tapi teu boga dalil, hanya taklid. Sah iman aja kalau muktamad kan doa doang mending sih. Doa-doa ge ai sah mah imanna. Ieu cek Imam Sanusi, cek Imam Ibnul Arabi, teu sah iman taklid mah kudu boga dalil. Minimal dalil ijmali cara tadi. Naon dalil ayana Allah hadhil makhluqat. Lain ayana ieu makhluk lain. Ya, karena lamun ayana ieu makhluk, kumaha lamun eueuh makhlukna Allah bisa jadi anyarna ieu makhluk. Eta dalil ijmali ku sakitu cukup. Pikeun ngalimitkeun kana iman taklid. Namun teu sakit kitu acan anu mokoli. Nah, kayak lamun misalnya ditanya deui, tina jihad naon maneh nekadkeun bahwa ieu makhluk ngajadi dalil kana ayana Allah. Tina jihad naon? Apa tina jihad kadina eueuh laju aya? Hadis ngaranna anyar ngaranna? Apakah tina jihad bahwa ieu makhluk teh barang jadi wenang cek akal ayana? Lamun bisa ngajawab berarti ngaranna dalil tafsili. Eta mah nunggu yakin bahwa masih digoncang-goncang lamun dalil gitu. Dalil kana ayana Allah, ayana biasa kabeh makhluk. Tina jihad naon? Tina jihad ayana Allah maju kana ayat minal adam ilal wujud. Atau tina jihad bahwa ieu alam teh barang jadi, barang menang cek akal ayana, bisa ngajawab. Maka iman itu orang anu lain taklid, iman anu arif anu ma'rifah bari dalilna tafsili kuat moal bisa digoncang ku ayana was-was iblis, moal bisa digoncang ku perkara anu mantap magam bukan keimanan. Tapi lamun dalil ijmali mah ngan saukur jawab kieu ngumpul ayana ieu makhluk moal aya makhluk lamun eueuh nu ngadamelna ngan sakitu-kituna eta rempan ngajina belang betok. Itu ke aya angin ti belah kulon bae ngaji gitu nya. Angin kidul mah teu teu riweuh saeutik teu kaok ngalungsek capek saeutik kitu nya. Pere ngajina. Eta mah rempan tah. Rempan digoyang aqaidna. Eta nya. Nah, jadi kembali lamun bae urang nekadkeun bari boga dalil marifat ngaranna diganjar bari sah imana tanpa ikhtilaf. Lamun teu nekadkeun atuh kafir kitu nya, lamun teu boga dalil ngaranna taklid cek kaul muktamad sah imana. Ngan cek Imam Ibnul Arabi jeung Imam Sanusi eta teh sah imana. Di dunia ngumpul sapopea sakoko sasamping disebut mukmin. Islam di dunia ya, itu artinya ketika mau orang biasa adusan dibungkus kain kafan tulis salatan kuburkeun ka kuburan muslimin ngan di akhiratna cek Imam Sanusi jeung Imam Ibnul Arabi mah eta hukumna kafir. Maka ulah dianggap sepele eta ieu nya pengajian rutinan. Orang masuk lah, nya itu dianggap hal anu sangat penting. Padahal kita masya Allah. Itu. Tuluy salah satu kewajiban pikeun jalma mukallaf, da ai sifat wujud kidampako nepikeun ka sifat anu wajib di para rasul mustahil jeung wenangna parantos dibahas terus kaliwat. Ayeuna dina ieu nyaeta urang balang enjing ayeuna nyarioskeun kewajiban pikeun jalma mukallaf, jalma anu berakal bari geus balik kudu nganyahokeun aya ipan nasabu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi.
kudu nganyahokeun kana turunan Kangjeng Rasul, baik di pihak ramahna maupun di pihak ibuna. Pelebah di dieu yajibu lain wajib ceuk akal. Karena dina kitab tauhid lamun bahasa wajib eta aya nu wajib ceuk akal hardina sakur-sakur perkara anu henteu ka harti eueuhna. Eta wajib ceuk akal. Aya anu wajib syar'i, wajib ceuk agama. Anu hartina ketika dipigawe diganjar. Kos migawe salat gitu. Lamun ditinggalkeun disiksa. Taieu yajibu di dieu dina khotimatun adalah wajib secara syar'i. Kasakur jalma mukallaf anu geus akil balik, rek lalaki rek awewe lamun geus balik bari boga akal mah wajib kudu nganyahokeun kana turunan Kanjeng Rasul, baik di pihak ramahna maupun di pihak ibuna. Murang kali mah sok dilagukeun teh ya, karek ieu mah karek hareuti bari karek kakalan mah bari dilagukeun disairit teh. Ya, anu ieu teh anu. Terah wajib ka jalma Islam teh nya. Wajib ka jalma Islamna uni ngaturunanana jeung nabi utusan Allah Muhammad putra Allah. Tuluy Abdullah putra Muthalib, Abdul Muthalib putra Nasim, Hashim putra Mana putra Musa, Iku Sai putra Nakila, Rakikila putra Namura, Imra putra Naka'a, Ika putra Nalu'a, Iloy putra Nabalib, Gilali putra Nabihib, Ibir putra Namalik, Imbalik putra Nabalib. Terus wajib ku urang dikanyahokeun Kanjeng Rasul teh jenengan anak Muhammad tuluy ramana Abdullah ramana Sayyid Abdullah teh Sayyid Abdul Muthalib terus dugikeun ka Adnan, dugikeun ka Sayyidina Adnan, eta wajib ku urang dikanyahokeun. Lamun ti Sayyidina Adnan dugikeun ka Sayyidina Adam, dugikeun ka Kanjeng Nabi Adam, eta henteu wajib dikanyahokeun karena henteu aya jalan anu sahih. Aya dalil anu sahihna ti Sayyidina Adnan dipikeun ka Sayyidina Adam. Tapi ti Kanjeng Rasul, Sayyid Abdullah, Sayyid Abdul Muthalib, Sayyid Hashim terus sampikeun ka Sayyidina Adnan. Nah wajib dikanyahokeun. Wajib urang nyahokna. Tuluy nasab ti pihak ibuna Kanjeng Rasul Sayyidina Muhammad bin Aminah, Siti Aminah. Aminah binti Wahab, Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah, Zuhrah bin Kilab. Tepung itu turunan Kanjeng Rasul di pihak ibuna jeung di pihak ramana di Sayyidina Kilab. Kanjeng Rasul putra Aminah, Aminah putra Wahab, Wahab bin Manaf, Abdi putra Zuhrah, Zuhrah bin Kilab. Tuluy di pihak ramana aya Kilab tuh. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadinya tepung gelang. Eta wajib dikanyahokeun. Urang anu jadi indung bapana wajib nganyahokeun. Tuluy itu wajib melajarkeun kanu jadi anak urang.
geus umur 7 tahun saja bahwa wajib merentahkeun salat, wajib merentahkeun ibadah-ibadah anu sejena, wajib kudu dibejakeun kudu Kanjeng Rasul teh. Kalau jadi anak urang gitu. Ketika geus mulai umur 7 tahun. Anu mantap sunahnya eta urang disunatan teh ulah sampikeun ka leuwih ti 7 tahun budak. Karena lamun geus 7 tahun mah geus mulai tadi dinya wajib diparentahkeun urang ibadah anak teh. Parentahkeun puasa, lamun diparentahkeun salat, puasa lamun geus kuateun mah wajib diparentahkeun. Ya. Lain budak wajib salat tak karak 7 tahun. Anak masih itu salat ke karak 7 tahun tengah jadi masalah artinya itu dosa. Ngan anu jadi masalah mah lamun indung bapana henteu nikah anak geus 7 tahun baik laki maupun awewe indung bapana henteu nikah supaya salat eta doraka anu jadi indung bapana. Anak-anak sing teu salat itu doraka karena wajibna indung bapa nikah supaya salat. Ketika dilaksanakan ku anak salat eta aya 2 kaul. Cek sakaul mah ganjaran pikeun indung bapana nu nikah. Nu ngajadi sabab. Ya. Cek sakaul deui mah kitu engke ganjaranna pikeun budakna pikeun anakna teh bila mana geus balik gitu. Ditambahkeun ka ganjaran salat waktu orang kali. Jadi lain masalah kembali deh, lain masalah budak anu wajib salat tak karak 7 tahun, ya gitu. Lu jadi masalah mah wajib indung bapak merentah, nitah. Lamun geus nitah, gugur kewajiban. Dilaksanakeun atau tambah ganjaran, dilaksanakeun geus bebas kewajiban. Gitu. Lamun teu nitah-nitah acan, anak teh salat diantep bae, padahal geus umur 7 tahun. Eta dosa indung bapakna. Wa mimma yajibu aidun ayya lama anna lahu khawdan wa annahu sallallahu alaihi wasallam yashfa'u fi faslil qada. Jeung tina sapoehna anu wajib kudu dikanyahokeun deui. Yen sanyana Kanjeng Rasul eta ngagaduhan talaga. Allah Ta'ala iyyahu fil akhirah lakin layak kuruman ankarhu wa inna ma yaksuku. Kanjeng Rasul kakaduhan talaga anu katelah talaga Kausar anu aya di surga. Sadayat lebet ka surga samemeh jembatan anu ngabentang di luhur jahanam. Kanjeng Rasul ngagaduhan talaga ngan pikeun jalma anu teu percaya kana ayana talaga Kausar eta henteu matak jadi kafir. Lakin yaksuku ngan hukumna pasek hukum dosa. Tuluy Kanjeng Rasul wajib teh kurang digunakan bahwa ngagaduhan syafaat, ngagaduhan pembela, syafatul uzma fi faslil qada. Di akhirat ketika di padang mahsyar sakabeh makhluk dikumpulkeun mentah hayang dihukuman ku Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun. Ribuan tahun pring lumpat ka Kanjeng Nabi Adam hayang ditulungan, hayang disafaatan. Kanjeng Nabi jawabna boro-boro tau nyafaatan marana. Kau lagi boga masalah. Dulu kan Nabi Nuh 1000 tahun abring-abringan. Nabi Ibrahim dulu. Nah, dituntungan ulul azmi anu 5 Kanjeng Rasul. Geus ribuan tahun dongkap Kanjeng Rasul, Kanjeng Rasul disafaatan sakabeh makhluk anu aya di alam dunia. Lain yang saukur jalma-jalma mukmin. Karena jalma kafir dia waktu hari itu berharap ya daripada kieu mah kesel seribuan tahun urang jaba panas jaba teu kuat misalnya urang kokodean dina kesang sorangan geus da dihukuman deui geus putus kaulah teh geus teu paribasana naon diasupkeun ka neraka ge puguh mah cenah kieu nyebutna geus aya keputusan hartina dianggapna meureun neraka leuwih ringan. Gitu. Padahal atuh lebih parah, lebih rosak ikan jalma-jalma kafirnya. Kan penting hasahedra ya hukuman gitu. Tapi fasil qada. Syafaatul uzma berlaku pikeun seluruh
bahkan lain ngasukur jalma anu mukmin muttaqin, lain anu taat wungkul jalma anu maksiat ge justru eta nu perlu kana syafaat pembelaan ti Kanjeng Rasul. Aya syafaat anu khusus dikeun Kanjeng Rasul, dia syafaatul udma. Syafaat-syafaat anu umum para nabi jeung rasul bisa nyafaatan, bisa ngabela ka umat-umatna. Para aulia, para ulama, para kiai bisa nyafaatan kanu jadi jamaah-jamaah. Bisa ketika jamaah misalnya ayat diponis cilaka ku Allah taala bisa disafaatan ku guruna. Bisa disafaatan, bisa dibela ku kiai. Kembali deui itu urang. Pengawasan di dia tiap malam kemis hadir. Supaya orang mungkin disafaatan dibela ku guru orang ketika di fasilil qada. Kayak di akhirat di padang mahsyar ketika orang misalnya kekojayan dina kesang akibat maksiat melakukan ke orang ditulungan kudu jadi guru. Ditulungan ku kiai. Bisa kita syafaat anu secara umum. Itunya bahkan menurut para alim ulama riwayat anu sanes itu anu jadi sepuh bisa nyafaatan anu jadi putrana. Itu tergantung amal. Kalau badinya putra bisa nyafaatan anu jadi undung bapak. Kita syafaat secara umum. Ieu mah syafaatul udma khusus dikeun Kanjeng Rasul eta. Ya, kitu teh aya nabi-nabi sanes anu ngagaduhan kana syafaatul udma. Wa mimma yajibu aidan wallahu a'lam bishawab. Setengah jam. Mudah-mudahan disampaikan tadi menjadi ilmu manfaat, menjadi ilmu anu barokah. Kurang sadaya biasa amal bilana amin ya Allah ya rabbal alamin. Kirang langkung nyuwun diapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.